Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Ganjaran Hutang Kanyeri bagian ka-13. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Najan harita panon poe panasna kaliwat saking awak asa direrab ku seuneu beri suku geus karasana leuleus meh-mehan teu bisa dilengkahkeun ge. Pikeun eulis Marlinah maksakeun nikreuh balik ka imahna anu teu kungsi kacaturkeun deui di jalana geus anjog kaburuan. Tidinya reket mukakeun panto pager sanggeus asup manehna ngarandeg heula malah make jeung nyarita dina hatena. Aya kitu Kang Rohendi teh jeung naha moal ngambek deui kitu ka aing. Piraku sugan ayeuna mah henteu leler da geus aya sababaraha poena. Hayang nyaho bae aing deuk lah-lahan sumolondo. Piraku sugan ari dibawa leuleuy mah manehna arek tetep bae boga sifat gurat batu. Da biasana oge dina aya kaambek teh sok tara papanjangan. Jeung deui piraku ka aing teu watireun sakieu keur buruyang-buruyeungna gede beuteung. Cing utun inji doakeun ku hidep muga si bapa masing aya dina kasadaran kalawan babalik pikiranana ngaku yen anu dikandung ku mamah teh nyata turunan si bapa. Kitu garendengna hate eulis Marlinah bari nyelang heula nyusut cipanona anu rambisak. Tidinya kakara ngalengkah lempang deui deuk ka imah. Tapi sanggeus hanjat kana teras kirining mencet bel anu naplok dina tembok. Kalawan teu lila kadenge sora nu muka konci nerelek. Atuh plong bae hate eulis Marlinah ngadak-ngadak asa bungangang. Anu ceuk pikirna tetela salakina aya. Tapi barang brai panto muka hatena jadi ngajenghok ku sabab anu muka panto teh hiji awewe geus kolot kalawan teu apal sarta pok nanya ka eulis Marlinah. Bade ka saha kitu nyai teh? Dupi pun lanceuk teh aya kitu Bu. Eulis Marlinah malik nanya bari hate mah tetep ngarasa bengong. Aya nyai namung nuju kulem. Dupi nyai teh anu ti mana sinereng ka Aden teh raka sa ibu sarama atanapi raka anu kasebat caroge. Caroge jawab eulis Marlinah ngajawabna pondok bari panon rarat-reret nempuan tina kaca ka jero imah. Ke asa pabeuli teuing ibu mah nyai. Da Aden manggaduh bojona oge kapun anak. Dupi nyai teh leres bojona Aden Rohendi. Muhun ibu, abdi teh bojona Kang Rohendi. Jawab eulis Marlinah hatena beuki teu geunah ngadenge omongan eta awewe make nyebutkeun pamajikanana Rohendi teh anak manehna. Keheula antos nyai, ku ibu bade digugahkeun we margi ibu asa teu ngartos ku ayana nyai nyebatkeun bojona Den Rohendi. Boa-boa deuk ngabohong ka anak ibu. Ceuk eta awewe bari ngaleos asup deui ka jero kalawan eulis Marlinah geus teu ragu-ragu bus asup ti dinya. Tuluy diuk bari panon rarat-reret tingali kaayaan di jero imah masih keneh weuteus sakumaha tadi. Anu teu sakumaha lila Rohendi kaluar ti kamar dituturkeun ku hiji awewe jangkung-jangkung koneng malah dibarengan ku awewe nu rada kolot. Si horeng eta teh pamajikan Rohendi anu katelah Sukaesih teh. Samalah lamun hade dijelaskeun masuk Sukaesih ka eulis Marlinah teh beunang disebutkeun urut anak tere. Kusabab baheulana Sukaesih teh pamajikan bapana eulis Marlinah anu katelah Gindi teh. Sanggeus Rohendi pajonghok kieu jeung eulis Marlinah ujug-ujug rei bae beungeutna Rohendi mani asa boga rasa era kudua ku tilu. Ieu Aden puguh mah teh nembe kasumpingan ku ieu si nyai nyanggemkeunana ka Aden teh caroge. Nah leres ieu teh bojo Aden. Ceuk indungna Sukaesih miheulaan nyarita. Geus kitu pok deui Sukaesih pipeuleun nanya beri rundat-rindat ka eulis Marlinah. Nah leres kitu engkang, ieu teh bojo engkang. Duka teuing da engkang teu boga pamajikan ka awewe eta. Penting bareta oge geus dicaritakeun ka Esih yen pamajikan engkangna geus maot. Sugan eta mah jelema kasamaran. Tepuguh ngadon ngadu-ngadu salaki batur. Jawab Rohendi tetap mungkir. Engkang ulah sasauran kitu pamali
bilih mata kasalira. Moalnya abdi kasamaran kalawan ngaku salaki teu pupuguh ka engkang. Pan sidik ieu teh Marlinah teh bojo engkang. Nah engkang bat sasauran kitu kawasane sepuh bae emutan teh. Cing sing sidik-sidik banget abdi. Tetep ku engkang. Piraku engkang dek hilap kanu jadi bojo. Jawab eulis Marlinah bari netep kana banget na Rohendi. Sugan jelema burung ngaku-ngaku pamajikan urang singkahkeun ka ditu mak. Jelema naon eta mah teu pupuguh ngadon arek ngabaruntak rumah tangga batur. Hayo singkahkeun ka ditu mak. Hayo buru-buru singkahkeun. Omong Rohendi bari ti popolotot kalawan keukeuh nitah nyingkahkeun eulis Marlinah ka mitohana. Laras eta teh Kang Rohendi sanes bojo engkang Sukaesih nanya deui. Aduh, nah ari sih ngarekeun pisan kasih kabayan bae Kang teh. Moal nya lamun bener-bener eta jelema pamajikan engkang make nitah diusir sagala. Nu burung ge hidang heula atuh, jawab Rohendi bari jalang jeleng nulak cangkeng di bareng ku huntu ti kakarakat siga anu gemeseun ningali eulis Marlinah. Ku ayana ngadenge omongan Rohendi kitu Sukaesih geus teu loba nu dipikir deui. Geblok bae cai enteh sapoci jaba panas keneh teh disimbeuhkeun kana beungeut eulis Marlinah nepi ka kuyumus pinuh ku hampas enteh jaba baju ribag. Geus kitu teh karawak leungeunna dibedol ku indungna Sukaesih nepi ka eulis Marlinah kajungjungkeun nangtung sarta pada ngajongklok-jongklokeun ku Sukaesih jeung indungna. Diwuwuh ku Rohendina pisan eulis Marlinah dicejek nepi ka ti jongjolong kaburuan. Malah gedabru labuh ngan untungna teh henteu nangkuban ngan saukur diuk. Gusti nu Maha Kawasa, nah kabina-bina teuing ganjaran abdi teh dugi ka kieuna. Teu nyana hirup di dunya ieu tos pinuh ku panyiksa anu tumiba kana raga abdi Gusti. Ku itu ku ieu abdi pada nyiksa pada ngakaya lahir batin abdi nya engga karaheutan. Gusti kasaha atuh abdi nyalindung ari sanes ka Gusti anu ngagaduhan usik malikna diri abdi. Kang Rohendi sakumaha kasauran sinareng ganjaran anu ditibankeun ka diri abdi. Insya Allah ku abdi ditampi lahir batin dunya akhirat. Kalayan moal disimpen di handap-handap. Estu disuhun dina embun-embunan. Ditungkus dina lebet kalbu. Sanawa saurucohagna. Rup ku padung rap ku lemah oge. Sanawa saurucohagna. Rup padung rap ku lemah kaurugan taneuh beureum. Abdi moal hilap nya nampi tina sagala rupi hal sae awona. Tindakan Kang Rohendi amaluna amalukum pangersa nyaksi ka umatna siang sinareng wengi. Hampura Kang Rohendi urang silih hampura jeung silih doakeun jeung abdi Kang Rohendi. Urang silih doakeun jeung abdi Kang Rohendi. Utun inji sing tumarima kana kadar yen hidap ku mamah bakal dibawa sangsara. Tapi sakituna deui najan hidap nepi ka gepeng kaya pepetek ge hamo pisah jeung mamah. Perkara nu jadi bapa teu ngaku muga sing ikhlas sing pasrah kanu ngayuga hidap nyatana anu kawasa. Kitu caritaanana eulis Marlinah dina waktu harita keur ngudupung di buruan kalawan teu lila ret tanggah netep kana lebah panto imahna sarta cengkat nangtung tuluy ngaleos indit bari jumarig jeug dir jalma anu gering leuleus taya tangan pangawasa indit tinggalkeun patempatanana bari bawa batin ngahlas. Anu inditna tidinya teu puguh nu dijugjug estu nuturkeun indung suku teh lain heureuy da puguh teu boga jugjugeun deui. Beki jauh, beki leuleus samalah bobokong karasa rocop asa dicocogan ku jarum beteung karasa kuku sialan. Tapi tepati dipalire ngereuyeuf lempang anu akhirna anjog kana jalan kareta api malah geus katingali ti kajauhan kareta ekspres Jakarta Jogja nyebrut maju ti kulon kawetankeun kalawan hatongna disada sarta beki lila beki deukeut atuh gancang eulis Marlinah meped ka sisi.
kituna teh masih keneh panjang elingan. Tapi lamun ninggangkeun di jalma anu ipis imana bari jeung manggihan kan nyeri kitu, sigana ningali kareta api nyuruwuk tarikna kaliwat saking, moal teges ngadapang dina rel kareta hartina ngorbankeun jiwana. Sanggeus kareta api ngaliwat ka hareupeun Eulis Marlinah atuh kedeprek bae manehna diuk di sisi rel kareta api kusabab suku geus teu kuat leuleus. Jaba bobokong rocop di barungku beuteung karasana beuki lila asa beuki mules, kesang badag kesang lembut kaluar tina saawak-awak dina tarang mani remes. Ya Robbi ya Karim, alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti, isim abdi paparinan kakiatan. Kalayan dumugi upami abdi bade dimangsakeun ngalahirkeun teh mah ulah dina tempat anu walurat Gusti. Eulis Marlinah sasambat kanu kawasa bari nyabakan bobokongna di barungku Cipanon murubut lir hujan turun ti langit. Beuki lila beuki teu puguh rasakeunana diuk asa teu puguh deuk nangtung teu kaduga antukna Eulis Marlinah nyang saya di sisi rel kareta api bari hate mah tetap muntang kanu kawasa dibarenganku babacaan sabisa-bisa. Awahing ku geus teu kuat-kuatna nahan rocop bobokong panon Eulis Marlinah sakapeung dipeureumkeun bari bibir nyengir huntu kekerot. Sakapeung nya dibentakeun ngan kitu rejeung kitu bae dina sajero setengah jam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cenah Eulis Marlinah ngaharekeng bari leungeun ngagaramang kana jukut sadagori serta tuluy rada dibedol siga nu muntang. Awahing kunahan kana kanikmatan deuk ngalahirkeun. Nuhun Gusti, mugi jisim abdi paparin kakiatan Gusti. Allahu Akbar. Ya Robbi ya Karim, Allah. Eulis Marlinah terus-terusan humarakang bari tobeleh sasambat kanu kawasa. Reup panonna dipeureumkeun deui bari leungeun duanana muntang deui kana jukut sadagori meniti paparakat. Cipanonna jeung kesang tina tarang ngalembereh mapai kana pipi di barungku pikiran selang ingat selang henteu. Waktu Eulis Marlinah humarakang setengah henteu eling ti belah wetan nyuruwuk kareta api maju kakulonkeun di barungku sora hatongna terus-terusan disada. Kuik, kuik, kuik. Kareta api ngaliwat kana lebah anu dipake cicing ku Eulis Marlinah mani nyuruwuk tarik kaliwat saking. Kalawan karasa eundeurna jabah haseup mani mulak kekebul bareng nepi ka buuk Eulis Marlinah pinuh ku kekebul, tapi geus teu dipalire kusabab eukeur ngararasakeun beuteung. Sok sanajan Eulis Marlinah muntang-muntang kanu kawasa hayang ulah dimangsakeun ngajuru di eta tempat anu sakitu waluratna oge, kusabab geus titis tulis cunduk kana waktu ninggang kana mangsana sanggeus kareta api ngaliwat teu karasa jabang bayi geus aya di tunjangeunana serta owar-owaran sorana menit tarik atuh ku ayana kitu. Beutin Eulis Marlinah dina waktu harita ngarasa suka sedih, sukana kudu meh salamet, sedih naras inget dina pernasibanana nepi ka ngalaman kitu-kituna. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti, abdi parantos dipaparin kanikmatan kalayan aya dina kasalametan. Mugi jabang bayi anu nembe dilungsurkeun ka alam dunya ieu sing janten umat anu soleh, umat anu dipikaridho ku Gusti. Sinareng mugi sing mulus rahayu berkah salamet. Utun inji anak king muga sing soleh, muga sing tumarima kana nasib jeung milik hidup. Bongan geus bagja hidup jeung mamah kudu ngarandapan katunggaraan lahir. Kalawan muga ulah dipake ceurik. Rungsing pusing ku ayana nu jadi bapa teu ngaku yen hidup teh pajar lain darah bapa. Nuhun Gusti, mugi ieu murang kalih nyuhunkeun dipaparin kabagjaan.
dipaparin taufik sareng hidayah ku jisim abdi bade dipasihan ngaran Priyatna. Kitu omong gelis Madinah bari rada cengkat tonggong nyarane kana bibir sisi rel kareta api. Dasar geus kitu pangersana kalawan kamurahanana pangeran. Dikersakeun eulis Madinah nyoba-nyoba nangtung. Alhamdulillah rada jag-jag geus kitu rada teret siga-siga aya nu diteangan tidinya ngojeng kang lempang lalaunan kalebak bari alak ilik ka handap ana breh teh ningal bongsang urut buah atuh ceug bae dicokot sarta hinisna dicabut hiji tuluy nyamperkeun deui ka budakna anu keur deureuayan. Bari bibir kumat kemot siga-siga nu hayang barang dahar. Dedeh teuing jalu anak sing sabar wayahna ku mamah di bawah sangsara. Kitu omong eulis Madinah bari cingogo lalaunan geus kitu ceug kana hinis anu meunang nyabut tina bongsang teh tuluy dipake motong tali ari-arina sarta sanggeus pegat raketak dibeungkeut ku bola beunang ngadudutan tina bajuna anu rarawek. Alhamdulillah eulis Madinah ngucapkeun Fatihah bari regeyang budak teh dipangku kalawan dibulen ku samping butut tidinya turun kalebak anu maksudna dek dibawa ka cai anu kabeneran harita aya pancuran caina tiba ngerelek atuh serengeh bae eulis Madinah seuri bari ngarasa atoh manggih cai sarta sok budak teh ditunda heula digorerkeun sisi tampian anu deukeut got solokan. Barang eulis Madinah arek turun pisan ka tampian hatena ngaranjug dume aya hiji awewe ngurumuy tina pelebah kebon katambah-tambah eta awewe teh baranggok ujug-ujug ngajerit bae bari gentak lompat atuh lain dikira eulis Madinah ruasna teh malah meh-mehan arek ti kosewa di kalebak. Kira menang 10 menit tisantas aya awewe ngajerit bari lompat eulis Madinah hatena asa beuki kaget ngadenge sora jalma pating corowok di tonggoh anu kadegena teh kieu. Oi, ayo kalebak, ayo nu miceun orok, buru-buru oi, ayo nu miceun orok. Ya Allah, Gusti nu Maha Agung, naha rea jalma pating corowok nyebutkeun aya nu miceun orok. Ka aing kitu, ceuk eulis Madinah bari rungah-ringeuh hatena asa gemper teu puguh ngadengena sora jalma manis seah anu beuki lila beuki deukeut nepi ka bregna jalma awewe lalaki kolot budak ngagimbung hareupeun eulis Madinah sarta manehna ngalaleper ku sabab reuwas teh ningali jelema anu sakitu ngagimbungna. Aduh Gusti nu Maha Agung, tobat eta budak sakitu bohonona arek dipiceun ya Allah dedeuh teuing. Masya Allah gening kakara brol meureun ece ceuk hiji awewe jol ieu pada nyerebut anu miceun orok kalawan nyerebutkeun jelema teu eling jelema anu teu boga iman jeung sabangsana ucapan jalma-jalma dina waktu harita. Beja pabeja-beja deui sakecap jadi 2 kecap meni guyur salelembur ear sadesa sahenglir ibarat nyiruan rabeng kaluar tina sayangna pada nyaritakeun aya nu miceun orok dina got kalawan nu miceunna pajarkeun beunang harita keneh. Dugulan we euy ka dinya tah awewe anu kitu patut mamang. Tong didugulan gatang geus we taranjangan eukung koyangan beungna ku kararas cawuk. Bari diabling-abling ka bale desakeun tuh man jelema kitu mah. Teu mupakat euy. Dugulan sabelah uluna ka dinya. Ta awewe tabeat sato teh teu ngingetkeun waktu ngadamalna. Setuyahan sia. Sugan awewe tabeat sato kitu-kitu teuing. Namatak naon ku sia bikeun kanu sejen ari sakira-kira teu sanggup gablag anak mah. Da aing ge butuh deuleu. Sia ublag atawa naon sia teh si nurus tunjung sia kawas ka anak ucing bae makerek dipiceun kana got ceuk hiji awewe maninyi sia bari sirah eulis Madinah pada ngagebig-gebig malah diantarana aya oge nu make murilitkeun ceulina. Ibu eulis Madinah bari rambisa ku Cipanon kalawan sorana pegat-pegat awahingku gemper teh. Tobat 1000 kali tobat. A'udzubillahi min dalik. Tepisan-pisan abdi bade miceun orok. Sanes ibu, abdi mah sanes bade miceun orok. Piraku da abdi ge gaduh elingan, gaduh iman, kalayan sieun dilaknat ku pangeran.
mung abdi teh sayaktos nama kaborosotan nembe pisan dina sisi jalan kareta api palih kidul. Duh ampun ibu, sanes abdi micen orok ibu. Maksud abdi aya di dieu teh bade ngabersihan ieu bayi. Jawab Eulis Marlinah manilu mengis nyarita hareupeun jalma-jalma nu sakitu noyekna. Wah bohong sia, bisa alasan lain deuk micen orok geus sidik pangna aya di dieu oge rek malidkeun orok. Cek salah saurang lalaki menitip popolotot bari sirah Eulis Marlinah didangheak kalawan buukna rada dijenggut. Aduh leres bapak, abdi mah sanes bade micen orok. Bohong lah bohong, tong diandel. Di mana aya bangsat ngaku can digebugan lelep-lelepkeun wae kadinya tuman manusia kitu mah ngaruksak masyarakat engkena bisi jadi menular. Si tegablag iman sia, si awewe ublag sia burung. Cek hiji awewe tengah tuwuh nyarekan lak-lak dasar nepi ka Eulis Marlinah cerik mending ngaguk-guk kitu na teh ngadenge orok oa-oaan siga nu milu sedih ka indungna anu disangka pajar deuk miceun anak. Ayo nangtung, cek hiji lalaki mani nyentak. Duh ampun bapak, ampun, abdi mah teu gaduh dosa bapak. Mugi sing hawatos ka abdi, jawab Eulis Marlinah manilu mengis ampun-ampunan. Ampun-ampunan naon sia? Cerekelan leungeunna euy, tuman awewe kieu mah. Ceuk hiji lalaki bari karawak buuk Eulis Marlinah dicekal kalawan leungeunna kuduaan dicararek kawas ka bangsat. Geus kitu teh teu loba anu dipikir deui, krak krak buukna diguntingan sina totorombolan. Orse, mupakat euy, mupakat. Uluna jadi sega ulo batok. Hahaha, orse. Jalma-jalma awewe lalaki babakuna barudak mani salusurakan bari pating caleuketeuk nyeungsirikeun sirah Eulis Marlinah totorombolan. Tah alus kitu mah. Nambahan gelis euy. Hahaha. Hiji lalaki seserian menisigan bungah nakar kituna teh bari marilitkeun celi Eulis Marlinah. Aduh ampun bapak, ulah nyiksa abdi pak, abdi mah teu gaduh dosa, jawab Eulis Marlinah ampun-ampunan bari cerik. Mentong ampun-ampunan, rasakeun tah awewe ucut gendul, rasakeun tah deuleu. Aduh ampun ibu, Eulis Marlinah manis setengah ngoceak dumeh ping-pingna dicocok satakeuna ku hiji awewe malah kuat karaca saat tepas tapak kuku. Waktu Eulis Marlinah pada ngekayak tekung silila nolojol pangurus daerah sarta pok nanyakeun aya naon beri seselendap nyamperkeun. Tah geuning kabeneran aya bapak kokolot ka dieu? Cek sabaraha urang jalma bari pada ngaleuyeuk ka eta lalaki anu disebut kokolot kampung teh. Iya bapak, aya awewe nu bade micen orok. Tah geuning orokna oge ngagoler sisigot ngan untung nakabulu katangeun ku Nyi Yoyoh. Waktu manehna arek kacai nyampak aya awewe ieu ngagolerkeun orok. Siksa bae ka dinya pak, sameme diserenkeun kanu berwajib teh tuman bisi menular. Kelanan gampang soal nyerenkeun jeung nyiksa mah, malah naon hesena nyiksa jelema. Ngan saeutik jeung saeutik urang teh kudu boga perhitungan. Entong boros sifat nu kieu dalah kasebut jelema jahat tur geus kanyahoan jahatna oge. Teu hade atawa teu cukup ku disiksa. Kusabab negara urang ieu kasebutna negara hukum, boga pelaturan anu saadil-adilna pikeun nibankeun hukuman ka sing saha jalma nu boga dosa. Tah ayeuna mah kieu bae, naam urang barawa heula ka imah bapa. Di ditu urang pariksa anu bener-bener. Nah ieu jalma teh yakin deuk micen orokna. Nah kumaha? Kalawan urang pariksa kusaha manehna teh nepi ka boga anakna kieu. Da moal mungkin awewe reuneuh teu pupuguh. Ke di mana manehna nyaritakeun yen kusaha-sahana kakandungan kalawan manehna ngabejakeun. Tah di dinya baru urang ngayakeun panggilan ka lalakina. Jadi soal nu kieu mah lain pihak awewe na bae anu kudu dibere perhatian atawa cek kasarna tindakan teh, tapi kudu jeung lalakina. Sabab lalaki kitu anu disebut tukang ngaruksak kana harkat jeung derajat kaum wanita anu hartina jiwa wanita teh dianggap pisan kana runtah.
Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.